Sok atuh rek keprok. Belah ditu keprokna mana belah ditu? Belah di mana keprokna? Di tengah mana keprokna? Belah ditu. Nah, belah ditu didoakeun nu keprok Bang Emok naksing lunas. Bang kelilingna sing lunas. Salakina sing gede usahana. Loba duitna. Tapi teu nambah pamajikanana. Budakna sing palinter. Getol mantuan kolotna. Indungna sing rukun. Loba beasna. Nyaah kasalakina. Panjang umurna. Eueuh gawena. Nu randa-randa sing boga salaki. Salakina beunghar, kasep, duitna loba, satia, asa hese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, calagur, ngesdar can, boga beas ente. Boga duit ente, boga hutang ente, boga salaki ente. Dahar encan, beas teu boga, hutang boga, duit teu boga, salaki teu boga, ari salaki sia naon gawe. Pantuga salaki teh neangan kipayah jeung pamajikanana. Ai kira-kira teu daek ngala duit ari naik unggal peuting menesering ganti salaketi sukan makudoma geura. Nyaah ka salaki keun bae salaki teu boga pangala. Keun bae salaki teu boga pangala. Aduh. Hayang duitna salaki loba. Hayang salaki cager. Eta duit salak pangala salaki tong dipake tunda insya Allah loba. Tuang mah tinu beas terus dikejo. Meserna gampil asal daek tanur ge boga pare. Bener teu gaduh sawahna ngilu derep nyeblok di batur. Hiji hampura peuting teu jadi amprok sabab tadi peuting hujan gede. Alus peuting hujan gede alus. Pandi dagoan ayeuna tenek usum melak pare, usum nyeun pawinian, terus tebar, terus ngawuluku, terus ngagaru, terus ngangler, terus engke tandur, terus ngarambet, reuneuh pare bekah, koneng pare panen. Bener teu? Tong dihalang-halang hujan mah. Tapi kan berkah bisa wayah kieu geuningan kapanasan ari jengen warga mah kapanasan biasa teu boga duit lamun teu nongeng kapanasan nu nongeng kapanasan mah ukur 50.000 meunang nage eta teh ti isuk jedur tapi ka sore jeder anu nongeng di ASEAN mah 2 juta 3 menit eta teh keprol. Bener tak? Anu nongeng di ASEAN ti isuk jedur anu nongeng kapanasan, kahujanan, kaulebuan, kakotoran, kalumpuran, kataneuhan ti isuk jedur tepi kasole jeder ukur menang 50.000. Nu nongeng di ASEAN ukur 3 menit eta teh panglilana da samenes ge geus menang 1,5 juta atawa 1 jut atawa 500 atawa 250 atawa 200 atawa 100 atawa 75 atawa 50 lamun jatohan ke jam 3 geuningan Pak Dedi meuni apal pan kuring mah purah nguruskeun maranehna.
geningan pulah nguruskeun maranehna ulah waka dihina eta anu ukur 3 menit menang 2 juta menang 1 juta menang 500 tapi kamu menang 50 teh kikituan teh bawa ningku susah hirup salaki nyeri ninggalkeun anak kuli embung babut embung jadi babu embung nya geus we dahar dagang kacang hina eta teh Pak Dedi hina tapi nu leuwih hina pamarentahna kunaon rakyat anjeun ngajual dirina ku anjeun teu dibantuan kunaon budakna teu disakolahkeun kunaon beasna teu disiapkeun kunaon listrikna teu dipangmayarkeun ukur diudag-udag ku Satpol PP terus ditewak geus ditewakkeun tindakan pidana ringan ti piring kudu mayar denda di pengadilan 500.000 dendana ti mana atuh Bapak bener tuh eta ditewak ku Bapak Endin jeung Satpol PP na terus sina mayar denda nanti mana 500.000 atuh ngajual diri deui nu alus pamarentahan kumaha kapanggih ku pamarentahna tong dihinakeun eta teh rakyat anjeun ajakan ngomong naon masalah anjeun beresan masalahna beresan kahirupana bebaskeun tina hutangna bebaskeun tina beban kadituna kumaha bere pendidikan sina ngajait sina ngarenda sina diajar gawekeun di perusahaan engke manehna geus boga penghasilan datang deui ka Bapak Haji Ujang Endin naon Bapak abdi teh budaknya sakola abdi geus digawe raga mah abdi teh tos kacukupan mung batin abdi kedah dibagjakeun ku Bapak cek Pak Endin teh kieu Pak Ujang Endin teh abdi mah pun bojo cenah karunya nu kieu mah biasana Pak Haji Martin cenah kieu nulungan jadi ulah sok ngahinakeun rakyat dinu kasusahan lamun aya rakyat maling hayam keneh nu hina lain nu malingna pamarentahna kunaon rakyat maneh tapi ka maling hayam jeung ngubaran anakna gering kunaon rakyat maneh tapi ka maling nog jeung budakna hayang meuli sapatu di sakola eta rakyat maling kapaksa jeung dahar nu goblok mah nu maling miliar puluh miliar ratus miliar benar teu well pan rakyat mah tibang hayang pipa 1000 lente ge meuni hese bener teu tibang hayang semen 100 siki ge rakyat kudu iuran tukang tani mah bener teu aya balager bantuan aya 5 tahun sakali lamun rek pemilihan lamun rek pileg disampeurkeun rakyat teh ngenalkeun abdi ngenalkeun bener teu geus jadi kaca ge ditutupan api-api teu wawuh lepeng oke beres mantake nu dihareupeun bae sia pibupatieun Bapak pimpinan DPRD ketua praksi sina kapanasan rakyat meunggal poek siapa panasan bener teu siksa di ayeuna oke yes ieu teh kakara kuring nyeun acara biasana ti peuting ayeuna ti sore baturan aing kota ngomong kakara cenah we kieu Bapak kapanasan aing makeun bae sabab tikeur budak ya aing mah tukang ngondoma tukang ngalas sulu kapanasan biasa biarkan badanku hitam tapi biniku putih mengkilat eta mah baheula pan boga hiji ge eueuh Allah jebet kabur Pak Martin bejakeun sok wae oke jadi harapan kuring ka Pak Haji Ujang Endin naon harapanana kade nya aka rakyat ulah rek pemilu hungkul kade ngapruk-ngapruk lemur mapai-mapai sawah mipir-mipir basisir ulah boga ukur kahaya engke geus jadi kade tinggalkeun pamajikan amprokan rakyat nu utama pamajikan kahiji pejabat lain pamajikan nu diimah pamajikan nu kahiji rakyatna
bener tak? Bener tak? Kan baik pamajikan nu di imah terencem emas, teu boga tas mahal, teu boga baju mahal, kan baik. Nu penting mah rakyat anjeun rencem ku balang emas. Well, dandanan rakyat maneh. Engke mah ibu bupati teh ngabagikeun skincare. Meh naon, meh nu glowing teh lain istri bupati hungkul, rakyatna ge glowing. Eta teh rakyat saha meni glowing kitu? Rakyat Pak Ujang endin, urang pada herang, kunaon pada herang, pan ngaranna ge pada herang lain pada rumek sia teh. Bener teh? Ngaran lemurna ge pada herang, bupatina herang. Bener teh? Istri bupatina herang, rakyatna ge herang. Jadi lamun teu herang kabeh berarti lain pada herang, sawareh herang. Oke? Ngerti? Jadi lamun hayang jadi balada di Mulyadi wayahna nyaah ka rakyat ulah populasan kudu celik putih cak herang campulan 14 jalan gede sasapuan. Kudu jeung rasa, kudu jeung cinta, kudu jeung hate gitu. Well, pan kita cek istri nate bapak ulah di imah wae gira mangkat aprak desa bising loba randa nucan boga baju leres teh. Tugas pamimpin teh memberikan perlindungan pada janda dengekeun heula sia teh. Naon sabab janda teh boga anak eueuh bapakna, eueuh nu ngusahakeunana, eta kudu dibere perlindungan oleh pemimpin, baik janda tua maupun janda muda, dua-duanya harus diberikan perlindungan yang seimbang. Janda tua disantuni, janda muda ya sekali-kali dikawini. Yang ngawininya duda muda. Anu geus boga pamajikan montong sia teh nyeri pamajikan pamali teu meunang balada di Mulyadi teu meunang nambahan pamajikan. Naon sababna teu meunang ari sia mah nya gubernurna can gablek sia nambah 2 deui. Oke? Resep gigiran teh ngadaguan saha? Haji naon? Haji saha? Aya 2 haji, Haji Udin, hiji deui Haji Ujang. Ngeunah jadi Pak Ujang Din mah geus kolot ge huisan Ujang. Tuh, mungkin panan poe tuh ya angin ngagelebug. Tuh, meni waasnya. Ira deui kikiran heuh. Nah, atuh salajengna ieu naon ieu teh kasusah urang teh aing mah geus mapai kabeh. Hiji loba keneh imah rakyat nu dareng deh ditutupan ku bilik jeung ku plastik. Aing mah baligo dipasangkeun di nu janela Gusti. Rakyat lain ai pejabat mah mobilna aralus, imahna aralus. Ai rakyat mah ampun muni dengnek modal ge disawahkeun. Kudu dibenerkeun kudu sabab eta teh harkat jeung martabatna pamimpin. Pamimpin boga harkat jeung martabat lamun rakyatna berdaulat. Well, pamimpin boga harkat jeung martabat lamun rakyatna sejahtera. Jadi kumaha? 5 tahun kaharep tong 5 tahun aing mah cukup 2 tahun kaharep kudu anggeus. Temenang aya rakyat nu teu boga imah nu pantes. Imah rakyat minimal hargana 50 tepi ka 100 juta minimal. Naon sababna? Harga kloset pejabat 30 juta. Harga lomarina 30 juta. Harga tempat tidurna aya nu 50 juta tapi ka anu boga jam hargana miliaran. Harga imah mah icih teuing. Jadi eta kudu dibenerkeun. 2 tahun kudu anggeus. Naon sababna? Ngerakeun.
naon sababna ngerakeun moalnya aya urang Jawa Barat provinsi na berat beunghar sagala aya sagala nyampak sagala boga ai rakyatna sangsara masakan well rakyatna sangsara masakan kudu janji teu kudu janji aing mah teu kudu ngadaguan engke jadi ayeuna ge anger geus ngalakonan sakemampuan diri sorangan jelema cicing di kanang doma diberesan dipangmeulikeun tanahna dipangbangunkeun imahna naon sababna wibawa harkat pamimpin era rakyat aing sare di kanang doma aing sare di kasur nu alus era aing era oke nu kadua teu meunang aya rakyat nu teu sakola aya anak pamimpinna sakola di Jerman di Prancis di Inggris di Amerika di Australia ari anak Mang Omon SD teu tamat kunaon teu tamat SD teu boga seragam kunaon teu tamat SMP eueuh jeungeun ongkosna kunaon teu sakola aduh sakok kelasna teu mahi hei teu meunang sia 2 tahun kahareup rakyat Jawa Barat kabeh kudu sakola lamun teu disakolakeun ku kolotna ku aing kolotna dihukum well sakolana nu kumaha lain ukur sakola nu ngabangun karakter dirina anu disakolakeun sukuna sakola leungeunna sakola letahna sakola panonna sakola ceurina sakola irungna sakola kulantaran sakola kadidik dirina di imah mantuan kolotna kasakolana lempang atau make sapeda di kelasna tunduk ka guruna balik ka imah ka laut ka sawah ka kebon mantuan indung bapana budak awewena nyanguk ngepel nyulam ngarenda budak lalakina ngurus sapi ngurus domba ngurus kebon ngurus laut budak nunjang ka kolotna jadi generasi hebat boga budak nunjang sakolana teu mayar pendidikanna disiapkeun nu alus tapi ka mana we pemerintah provinsi siap nyakolakeun budakna boga wibawa bisa ngabantuan kolotna alhamdulillah boga budak teh geuningan teu jadi beban ayeuna mah teu kudu ongkos teu kudu daharnya disiapkeun ku pamarentah makmur mal bangsa hebat teu keren teu well teu gitu lain sakola ayeuna aing mah teu make motor mah mung sakola sia nu sakola aing dahar kudu jeung naog mah jeung daging mah pulsa mah HP mah knalpot mah ganti mah nabrak batur mah motor leasing nabrak batur nginjem duit Bang Emo jangan mayar kasusah anakna hutang ngagunuk indung namaehan maneh aral ku anakna bener kan kejadian teh ayeuna kieu pamarentah intervensi engke urusan kawin kepala desa kudu ngatur kumaha lamun aya nu nek ngawinkeun rame-rame tanya sia boga duit henteu ai kolotna teu boga duit geus numpeng we sia teh ngariung hajat salamatkeun kolotna aya saksi aya wali aya pagawe kawan nu nyatetna geus kawin bener kitu ulah maksakeun maneh sia hajat nanggap tatanggapan beak 70 juta nginjem duit bank keliling sia edan sia kajeun teuing tekor asal sohor ngandel onangan ti bupati ti pimpinan DPR ti ketua Golkar pasti ablokna 5 juta ai barang dibuka teh 50.000 aral teu kuring mah teu kudu jauh-jauh panyawah jeung nu bantu di imah ka aing nginjem duit geus 3 kali ngawinkeun anakna da teu mayar geus ngawinkeun anakna datang deui lewe anak nek nakajuru di sesar ka aing di wae nginjem deui dibayar engke kuring teh sang hareupnya hareupan eta teh sering padedi kunaon budak rek ngajur kunaon di sesar 12 jutaan ayeuna di rumah sakit teu bisa balik nah sia teh siga nu madog wae ditahan orokna aing ngagede ke rumah sakit dibayar 12 jutaan dibawa ka imah tuh asa teh 40 poe telepon atuh ka aing
aing teh tawaran sia teh. Pada ieu pamajikan geus cager 40 poe engke dek nurungkeun budakna naikkeun bapakna. Babe di nu nebus atuh bilih bade nobian ti payun. Hei, lalaki sia kudu boga harga diri sia. Lamun rek ngawin anak batur kudu sanggup mere dahar. Bener teu? Kudu sanggup nyiapkeun imah. Kudu sanggup mere jaminan kesehatan di rumah sakit. Kudu sanggup engke mun ngajuru ngadidik anakna nyakolakeun anakna. Sia lalaki hina ngawin anak batur kumitoha sia dipangnyieunkeun imah. Kumitoha sia dipangmayarkeun rumah sakit. Kumitoha sia incu sia di jajanan. Harga diri sia ngeunah we sia ngamur kanyut. Bener teu? Kudu kitu jadi lalaki teh. Ibu engke lamun ngawinkeun budak tanya lalakina sanggup teu mere dahar anak emak, sanggup teu engke mere dahar incuna. Lamun teu sanggup mundur tong jadi minantu emak. Sabab naon? Barang mimiti cinta geus boga budak ditinggalkeun geus dua ta budakna kawin deui sig belegug. Jadi we induk randa anyar indungna teh disarua ditinggalkeun ku salakina saimah randa kabeh. Pan kuring teh sering mangilmu kitu teh sering. Rana kabeh incu opat nu indungna dadagangan make duit bang keliling. Pan edan nu kabeh. Di mana ieu teh? Di Jawa Barat. Aya di lain tapi lain di Pangandaran, tuh daerah Kaler. Di Pangandaran aya henteu. Nah mending aku siapa? Kan ieu kudu dibenerkeun. Jaminan rumah sakit kuring amprok jeung Bu Susi kamari kuring geus nyarita tiba heula Bu nanti saya mimpin ini provinsi nanti di daerah bibir panten Pangandaran Palabuhan Ratu Ujung Genteng Muara Gembong Mayangan Pakis Jaya tapi kagebang kabeh rek nyieun landasan pesawat. Paranti naon Pak Dedi? Rakyat aing engke bakal aya ambulan udara gering teu bisa diubaran di tempat eta 2 jam sajam kudu tepi ka Bandung make pesawat ambulan. Pek parake ku maneh eta ambulan aing mah teu hayang naik ambulan. Ulah pejabat we pejabat gering siapkeun helikopter engke mama icih gering rana umur 70 tahun dijemput make pesawat keuna setruk penanganan cepat dibawa ke Bandung make pesawat gagah aing tingali rakyat aing gering naik pesawat engke urang Pangandaran garering kabeh kunaon garering kabeh hayang ngajaran naik pesawat. Well, resep gitu bisa kan Dedi? Bisa. Kuring pernah jadi bupati. Kabeh diurus, lemur diurus kota di tota, nu gering diuruskeun, sakola digratiskeun, jalan aralus, irigasi aralus, ruang kelas aralus, gedung kantor aralus. Kumaha carana eta teh ngokolakeun duit negara? Nah du bener nyieun program nu luyu jeung kebutuhan rakyat ulah nyieun program jeung pejabat. Program naon jangan pejabat seminar, program jangan pejabat simposium, kunjungan kerja, studi banding, program jangan pejabat, program jangan rakyat naon ya jangan rakyat meuteung pira hayangna hiji jalanna hayang lalecir, 2 beteungna hayang baluncir, 3 kuntuna hayang nyalengir, 4 kanjutna hayang ngalacir. Bener kan? Cek urang Sunda rakyat urang mah hayang kieu hayang imahna page beteungna sebe bajuna weuteuh kanjutna baseuh pamajikanana jarang reuneuh bari jeung dikeureuyeuk eta iroh eta. Oke? Ngarti? Siap welcome? Pangandaran nek di welcome? Saha di welcome anak? Saha? Sing tarik saha mahal aing dibayar ini ya. Aing Jawa Barat rek di welcome geus apal kabeh kunaon apal kabeh apan
kuring mah amprok jeung rakyat lain ayeuna geus tiba heula. Keur zaman jadi ketua Golkar kene Pak Martin apal kuring muter teu eureun-eureun. 10 tahun geus mapai desa di Jawa Barat kuring geus 2.500 desa ku kuring katincak. Sangkan lain nek ayeuna aing ngadadak amprok jeung rakyat ngadadak aing mah geus biasa unggal poe ge naon sababna hirupna eueuh teu pikiraneun jadi pada di imah aing huleng mending keneh aprak-aprakan bener tuh kan di imah aing hulang nu maturan mending koloyongan mantap ge pamimpin teh penting nu duda meh eueuh kabeberat. Oke? Yes. Mantap. Well, ngerti. Lemur diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa. Tah, kuring nek ngangkat yu khusus jelema ditugaskeun ke kuring ngajabat jeung ngurus rakyat, terutama randa. Dia pejabatnya keren, berdedikasi, punya loyalitas dan tidak tercela. Ke depan. Wis calon pejabat. Aku gubernur, kamu cocok jadi kepala dinas urusan janda tua. Mantap. Oh, kamu kenapa berkeringat, Bos? Ya, biasa panas, Pak. Oh, panas. Sudah berkeliling gitu. Oh, berkeliling. Ya. Kamu kelihatan ganteng kalau siang. Ya, alhamdulillah, Pak. Waduh. Kemana itu gigi? Hah? Untuk siapa kemana ke? Terus jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan ke mana? Ya, tapi kebalik deui. Waduh. Makin gagah aja kamu. Ah, tuh. Banyak panggungan yang nggak berhenti-berhenti. Iya, Pak. Duit aing usia nggak sabaraha, aing 20 tahun mah. Ya, ada aku mah. Yang aku menyesal itu satu, Han. Kunaon? Honormu tidak pernah berhenti sepanjang tahun. Kita kenal sejak 2004. Ya. Sudah berapa uang saya yang masuk rekeningmu? Iya. Tapi kenapa kau itu hidupnya berbalik tidak dengan aku? Maksudnya? Lah dia sih. Iya. Ya, sia aing nu mereh honor ka sia. Heeh. Di tahun 2004 di zaman genep 100.000 tepi ka ayeuna 11 juta. Heeh. Heeh. Ya. Aing nu mereh honor ka sia. Iya. Kudu nama pan aing aduh jadi playboy teh lain sia. Oh itu iya masalah nah mungkin kita itu ridho gitu dibalikin. Lain urusan dibalikeun sia teh. Nah itu aing nu mereh honor ka sia. Sia nu gawe kawin wae. Ha ya ulang. Eta teh salah. Aing sia tadi ngomong salah dedenge. lain salah dedengan aing keur ngabahas loba randa nu sangsara di Jawa Barat mengakibatkan angka kemiskinannya meningkat karena terlalu banyak laki-laki durjana yang tidak bertanggung jawab. Eta kalamun eta bener. Awewe teh dikawin boga anak tinggalkeun, kawin boga anak tinggalkeun, kawin boga anak tinggalkeun, kawin boga anak tinggalkeun, kan teu boga rasa kewanitaan. Kacau lah jelema teh. Ngaku we urang Jawa Barat tokoh Sunda, seniman Sunda. Beca lah ka dieu. Centang. Kan kudu nama lamun ngaku seniman Sunda teh kudu nyaah ka wanita Sunda. Oh, kudu nyaah. Ulah kawin reuneuh tinggalkeun. Kawin manggung, amprok dinu panggung reuneuh tinggalkeun. Kawin amprok dinu panggung ningali aya awe reuneuh tinggalkeun. Amprok dinu panggung
Deunuh tinggalkeun. Ulah kitu atuh. Aku sahan teh. Ai kasia. Tapi keela nah eta mah henteu teh kitu ah. Teu saha da we mangan sak. Itu sakoh. Ari di Subang maneh ninggalkeun Rana. Iya budak. Boga budak hiji lalaki. Oh, hiji eta. Jangkung. Heeh. Bukna ikal. Awakna rada gede. Heeh. Aya di Sukabumi. Dua aja eta mah. Ari di Cimahi. Ari di Banjaran. Opat. Ari di Majalengka. 5 aja eta. Di Majalengka 2 budakna. Budak mah 2 jadi genep Pak. Eta genep budak di sabaraha majikan. Pilih mah Pak. Coba hirup teh kudu ngukur ka kujur, ngaragap kana awak. Introspeksi, bercerminlah hang, bercermin. Ngenteung sia teh. Ngenteung. Nya untungna eueuh be. Daruksak ningali banget uing. Lain eta kela jadi gara-gara naon kudu introspeksi. Introspeksi atuh disesuaikeun mun beungeut kasep siga Haji Martin. Jabatan pimpinan DPRD wajar sia boga pamajikan ganti-ganti. Wajar sia beungeut sakieu rujadna siga jalan can di hot mic. Kela. Justru dibalik. Siga jalan can di hot mic sia teh beungeut teh rujad hancur. Iya justru nu kudu introspeksi teh kudu nama anu kasep. Ya. Anu kasep boga jabatan atau boga harta aya terkenal. Aya tong ditu rio atau kaciri. Manehna teh bo kasep boga jabatan bunghar terus terkenal. Ditinggalkeun ku awewena teh. Oh. Jadi boga rupa, boga harta, hade rupa, hade boga wanda, boga harta, hade rupa, hade wanda, boga harta, boga kawasan. Tapi ditinggalkeun ku pamajikan. Mikir atunya dipikir-pikir jeung naon atuh beungeut kasep boga duit boga jabatan terkenal dipikir resep ku barare aku pamajikan ditinggalkeun teu mikir laki model kitu boga harga diri beneran eta mah eueuh harga dirian jeung naon boga duit terkenal kan boga kakawasaan ari ku pamajikan ditinggalkeun boga harga diri aing lamun aing jadi lalaki kitu era aing beneran memang tara kaciringan pada ieu na teh halus na ieu na teh curhatan teh kumaha si eta sok curhat eta lalaki sok curhat ya Allah curhat dina medsos dina banner loba dina spanduk loba kamarna ngajeblak sok curhat jeung kudu curhat sagalanya teuing teu ngarti pan urusan pribadi kudu dicurhatkeun nya cek urang mah eta make jeung make singkatan kumaha KDM bapak aing KDM bapak aing KDM di mana-mana eta mah masih gak kaing sia ieu mah KDM pan KDM teh sok sebutan jengan aing nyadap esok make ikat gitu teh terus kumaha cenah KDM mana teh singkatan cenah teh singkatan naon KDM teh Kang Duda Merana Hapunten bilih aya petugas di Polsek di Koramil anggota BIN catetkeun ieu ohang geus ngahina ka pamimpin urang punten dicatet bilih bade diproses enjing panggil wae di Polsek antara di Polres Pangandaran tiasa dipanggil mangga ya punten abdi marido sanajan abdi rerencanganana mangga ye nah
aduh nah. Naon sia teh? Nah, pakai gitu. Ai sia teu sadar. KDM mah Kang Duda Merana. Ai kamari nu dilantik jadi presiden duda sia teh. Sanes kata wowo sanes. Pak, Bapak entah Pak, bukan ke Bapak mah apa? Ah, siap. Sok siap. Bapak, Jejak digital tidak akan pernah hilang. Kamu sudah terekam ucapannya. Bapak, Proses. Pak, please Pak, jangan Pak, ya. Bapak mah hebat Pak, gemoy palang. KDM, tapi KDM juga Bapak mah KDM. Ya, tapi KDM. Sok siap. KDM, mus KDM itu. Nah, Enak KDM. yes ya. Urusan panjang sih. Panjang tuh Bapak. Urusan panjang sih tadi kumaha. Bapak juga nggak apa-apa, jadi Bapak KDM juga lah. Ah, kumaha Bapak KDM kumaha sih teh? KDM, Kang Duda memimpin. Ada. Peace. Tahu nggak itu KDM? KDM. Kang Duda menyala. Kamu tahu nggak? Di tangan Duda Indonesia maju. Di tangan Duda Jawa Barat istimewa. Saatnya Duda terdepan hari ini. Hidup Duda. Oh baiklah. Jadi nanti akan tiba waktunya. Tiba. Presiden Duda, Gubernur Duda, Bupati pun bisa jadi Duda. Entang. Karunya Moal ya mah Haji Udin mah. Haji Udin. Kau Ujang Udin. Ujang Udin teh Haji Udin kan. Singkatan anak teh. Apa dadang. Dadang. Kumaha dadang soleh teh? Soleh. Sesuai jeung awakna tuh dadang. Dedeganana dadang sampai hade dadang. Dadang. Eta mah pan sok jadi ku raja ge dinyanyiikeun. Kumaha? Padadang. Padadang. Bingah Bu, rame Bu, resep. Iya disebut politik kebahagiaan. Berpolitik mah tuh kudu ngagogoreng batur. Nyaritakeun we diri sorangan. Eta teh lamun berpolitik ngagogoreng batur, eta teh orang frustasi tanda kamampuh. Pokoknya mah ieu mah KDM mah Well. Hang. Aing mah curiga ka sia. Naon? Awe bogoheun ka sia, sia mah dijampean sia mah aing mah. Pasti dipelet ku sia mah. Heuh teu mungkin sia daekeun monya daekeun ka anak jin sia teh. Wih ngoge panuduhan teh ketua DPR. Coba jampena kumaha mah kadengekeun pan urang teh keur melet rakyat Jawa Barat supaya daek. Bagus, baik.
Iwir nu galir meureum sikinang kaopat kulon ngetan ngidul ngalerur anak nu jauh gerak junuk nu angga gerak datang gerak kadieu nu asih makin asih nu nyaa makin nyaa nu dedeh makin dedeh mugi ngahiji papat kalimat tunggalna ngahiji gerak di dieu gerak ngajengjen dinu angen-angen pula gerak nuntu dinu jajantung kula gerak cium pipi kula gerak cium pipi kula gerak tetep diri kula gerak tetep Arisia kumaha jampe peleten udah datang na anak kelong wewe Cantama oh sok atuh papatkeun deui datang deui datang deui kulon ngetan kaler kidul luhur hanap ti opat panjuru anak jeung luhur eta dua opat jeung dua jaringan jangkep mugi sing datang suruh tadi deui hah oh cie Iya mah ada gue. Perbaikan keturunan. Panjang. Halus. Ruksak. Cocoknya jeung eta. Bener bapak aya. Naon. Pokok nu geulis ya teh di kakaleng. Aing teh pamajikan mane pamajikan mane. Sahay. Ada yang mane. Nu bawa teh bahari mah sia teh aya keneh. Gitu sia teh nya. Kurang naon. Kurang naon abi? Kurang alus. Cek saha orang kurang alus. Naon atuh? Tinggal ibu-ibu bapak-bapak sidik-sidik abi di payun meni rancunit. Digigir meni gemoy. Dipengkar meni aduh. Ang, iya we lalaki. Awe lalaki. Teuing. Iya ningali sia teh bapak aya. Iya lah awewe iya beungeutna belah mana beungeut. Iya banget. Iya imit. Depan belakang sama enaknya. Anjir. Ari si ieu liangna belah mana? Pak, pandokeut ka Pangandaran, Pak. Oh, terus? Eta di Ka Pangandaran 45 menit dia. 45 menit. Terus ka pantai. Acupkeun lah. Terus kayak ngomong lupuk. Terus simpen korek api da aing teh bargas. Ayo sorokeun jeung bargas. Lamun di laut ieu lauk naon? Bapak mah teu apal lauk naon. Lain teh kasup lauk, Pak. Lumba-lumba. Suruh lumba mah alus ya teh. Alus ya teh. Iya lumba-lumba geus kahakan. Naon teh. Apa mah kitu?
Ayo kelak. Ayo nyeletuk mi urang mah diheureut. Naon cenah? Lauk buntal. Bener, eta nu dimaksud aing teh. Hang. Lamun sieun kieu kumaha aing. Wah. Sia mana cok. Lolong. Ayo nu kurang sia. Ayo nu kurang. Tuh. Hujan oge omong geluduk materan. Tapi cek bejanya baheula pernah hadean jeung Pak Ujang din. Wah, Pak. Kak, abi Pak pernah keamungan ke Pangandaran. Beli tong saha itu nu mau Pak Ujang Endin. Mana pernah diperkosa ku Bayang Undin? Pak, ari bapak teh gaduh emutan mah nya nu kieu diperkosa tuh. Ditombakeun Bang Ipang. Paling oge nawarkeun diri si eta mah. Cek abi teh. Pak Ujang punten ieu Billy mah bade ngesakeun ka abi. Jol borolo we utang. Pak Ujang. Cai Pak Ujang lamun naikkan maneh lila sakedeun. 2 menit setengah. Nyaho asa teh kaburu ongkek. Da urang teh kieu cek Pak Ujang nih teh perasaan urang teh gaul jeung pinang jeung cuek jeung tere jeung jamaroti ieu mah bau pisan si ratu kue we mah. Amit aing. Naon hami lompatan wae. Sia teh ngadeuketan teuing. Kana naon atuh ohang? Anu ini ya. Kamu tidak tergoda sama aku? Boro-boro kagoda, saya geuleuh nu aya. Aduh, geuleuh. Tada aya ibu bapak jeung aya bapak pejabat di dieu ngomong geuleuh. Nah, kitu kamari sia ngawe aka urang. Pon, hujannya pon. Nah, aya bapak ayah ya. Urang mah pon hujannya pon. Bapak cek aing oge. Nya eta mah nyaan. Pon hujannya. Berarti itu jadi DP kadieun kan. DP saya teh terjadi acara teh. Enya terjadi tenan naon da dia ngahibur orang dia. Orang dia mah kompak. Nah tuh dia kadinya teh pikiran aja jadi belum padadang. Jong ngawe kebegeun hata teh. Wah, padadang ieu. Jong ngawe pon ari maneh hutang saya teh dibayar-bayar bapak. Hutang saya teh mari teh itu jadi teh ya. Aing nempo sia ti beurangna aing mah aya bisa nempo sia ti beurang aing. Lebih seksi kan, Pak? Seksi konsumsi. Hang, pon sia boga salaki. Ah, ya Bapak. Ai salaki sia gacang ningali sia. Ditanya gacang mah Ibu, Bapak begitu malam pertama abi mah siap-siap pakai balsam jeung air keras. Jokio we terus. Ibu. Oh, ngan modar, bego. Sok terus habe. Kabina-bina teuing sia kitu sia ka. Teu naon modal mah tinggal dikurupkeun aing mah nyanangan we deui. Leheung mun aya nu hayangeun. Lamun eueuh. Man aris. Iwir pancar opat. Ulah kan itu sia teh. Ulah dibacakeun hayu sia mun kaedanan kumaha? Manya kabayang sia teh. Manya. Dedi Mulyadi dengan Ibu urang teh ngagandeng Bapak Ayah. Selamat pagi Bapak Ayah. Cek urang teh kitu. Mana gubernur siga kitu sia teh. Aduh aing mah ya karunya sih teh ulah kitu teuing beuki nyeri hate sia. Nah, beuki nyeri hate kunaon? Atuh. Kunaon? Ya, buktikan mana cara namun hayang nu ngayeuh, nu aya buktikan mereka yang bisa nyanyi. Bisa, orang dikumpat. Kita coba suaranya. Cinta siapa? Edun kan? Rindu siapa? Negara blek salaki gitu. Cuk anu kesalaki batu we sarona ana siapa lalu kitu tuh nu eta dengan anu siga Agnes Monica kumaha cinta ini kadang-kadang tak ada lain cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Oh gitu terasa semua dari
anu teh anu lagu mabok teh geuning. Eta sia, eta bener punya. Sebotol. Sok kumaha. Gara-gara sebotol minum. Gara-gara sebotol minum. Gara-gara sebotol minuman. Oh, gara-gara sebotol minum. Mana Sujang tinggalan Sujang mana? Ya udah biasanya centang rasa. Gara-gara sebotol minuman. Saya salah. Ibu mit amit. Sebotol minuman. Duk. Cing sekali deh dukna. Gara-gara sebotol minuman. Duk. Ya sekarang Pak, abi mah namanya supik naon tuh diduk gitu ah. Tot tong ngaributkeun nu lain. Gaya. Punten, abi mah teu ngaribut. Dengekeun salamun pangandaran geus kahudangkeun ku aing sia. Mahal ya. Mohon Pak. Punten Pak, abi mah. Tong kitu maneh. Sok lah. Cuk. Ai mau mabok. Hah? Mabok maneh? Rusuh ieu mah euy. Hah? Iya, Itu. iya. Oh, parah bisa. Parah. Mabok. Mabok naon? Tong ieu lah, tong riweuh lah. Saha nu riweuh? Abi mah ngariweukeun. Kenaon sia mah sih. Tadi geus bejakeun cirikeun sapangaranna mun geus kahudangkeun sia teh. Apa sih teh? Udin. suka teh maneh. Naon? Teh si Udin lah. Sisi. Amang sia sareng ngomong. Wae teh mamak sia teh. Ya, ai mana mabok minum naon nih bau bangke. Aduh itu, aing mabok kumaha aing we. Tibatan batur mabok gara-gara mabok. Ieu mang mabok ku minuman, Bos. Ai anu ngacaukeun mabok naon? Anu ngariweukeun sarere emang mabok jabatan. Adalah mabok hayang jadi pejabat ngariweukeun. Ngariweukeun mabok pejabat mabok. Ya, Lain kunaon janji di ditu dieu ngajangjian rana ongkong. Kurang sok kebayang ngahirupan teh lain gitu, Bos. Dipake ngabiayaan rana kana Bos. Kan goblok, Bos. Mabok mana ini mabok mana? iya mabok dikotok sih kan mabok dikotok sebutna. Daya ciherang, Bos. Tapi nabat mabok. Oplosanana, Bos. Oplosanana. Saya heran dioplos kunaon ah. Bangsal, Bos. Paingan atuh. Uut. Kuat naon? Uut make pupuk nu kamari disarumputkeun, Bos. Paingan atuh wis katimun. Goblok sama pupuk subsidi disumputkeun. Lagu mana? Oh, batu mana neangan? Malaysia. Lain. Lain ini kaberapa kali sakit aku. Eta kenapa saya keketuan? Eta nonton. Oh, engke si aing mun spiral kumaha sia. Di KB eta mah berku. Lain mun aing sepira-pira, atuh siapa di KB eta mah spiral mah. Nah, gara-gara sebotol minuman jalan-jalan sempoyong. Ngeunaan, lamun mah nganti janjikeun kumaha di teu ngeunaan. Wah,
cek urang mah ngeunaheun bos. Ngeunaheun kumaha? Lagu mah anu keur pariran. Lu keur pirang. Lagu naon? Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyong. Aing nyanyi. Kita abi mun teu sok tingali sakieu gagana urang sok. Kita sampai cek saha. Urang kitu bos. Tah eta mah lagu. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Lagu eta mah lagu. Di anak muda sekarang yang penting botol. Ini udah jadi kieu. Iya. Udah ngasa. Wah si Anton Iya si Anton di dia. Iya si Anton di dia. Aduh, ini si pohonku naon. Ayo teka tinggal minum, nah. Orang teka tinggal minum naon, nak. Eta mah ngomongan terus. Ngomong kenapa? tapi itu wibawa itu. Kieu Ham. Urang teh di tukang. Urang di tukang, Hang. Iya. Menang ka dia, temenan sih gitu. Sokan, caranya emang kali itu hipu. No. Kayak itu Bisi ongkek bos. Pon geran heula. Ejo, geran heula. LG, geran. LG yo, sopon. Elgio, lihat mama. Elgio, Cici lihat mama. Elgio, Pulboso. Aing jeung daek di kikituan. Jangan, ohang wae. Ieu mah lain ohang. Lain kasang hungkul. Semangat gitu. Geus mah da degan wae atuh. Hasilna mah capek bos. Oh, pelatihan capek jadi gitu. Hiburan, bos. Hiburan. Ya, hiburan. Sok tanyakeun. Mana mah ieu. Hiburan. Mana mah geus jadi halus no. Oh, si tuh. rapper. Rapper. Rapper si Urang. gayana keren ya li. Beat book bos. Naon? Beat book. Bad box naon? Beatbox. Beatbox. Da bacaanana bos. Beat. Beatbox. Sok. Mana nyanyi? Sok. Urang nge-rap. Heeh, nge-rap. Bisa nge-rap na? Oke bos. Ari urang bagian naon? Urang bagian naon? Mana teh? Tambahan di dieu. Naon? Cici. Jang naon eta? Sound system. Aktifkeun. Subwoofer ya. Subwoofer. Oke, 1, 2, 3, 4. Ayo ungut-ungutan. Mana nih? Sorry. Mana rapper? Sorry. Tunggu sia itu siapa kurang itu hadir Masih. aing geus bacepot geus cium ka mana-mana langsung sup mana din we sup lain ganti sup siat teh maksudnya sup mana nyanyi Bejaan atuh tiap tadi karunya apa lang? ini siapa iya Mana nyanyi? ampura si bom ke mabok tepungku 1, 2, 3, 4
Maneh nyanyi. Maneh nyanyi. Sebelah teh dikukur atuh Masih. lain sup maneh nyanyi lain sadieuan wan mah sup langsung eta ngerep Oke. Ngerti ah? Iya oke. awas ya 1 2 3 ngomong naon Asik mana gitu. ngerep aing mau bieu mah nyontoan ngerep ada cokoli madu cingkeu cinaton di negeri di tulang bajing tapi ku bulu pare siga kitu eta ngerep ngaranna so Apa tuh panjang itu panjang? Apa? Sok bok, libok. aing capek geus dibrugil semua mereka kumaha duit bro 1 2 3 4 Cincang kali. Terus kolong. beres na magrib atuh sia teh gancang ngerep paling cingkang keling udah cingkang keling mau lu cingkang cina teh Tah kitu teh. Karunya nu gering. Apa naon? Oh, tarik teuing. Emang lo gering di mana? Di rumah sakit. dicaprok deh pak dicaprok deh beak deh huntu sia aing jadi gubernur sia huntu eueuh hiji jacan Dah boleh pakai serik berarti kada ngeun sakoblok. ada siapa tuh yang ngomong meni nangong kita tahun ini aing degungkeun mik teh jebledung atuh Kuat kebenang pisan. aing mah ningali beungeut sia nya Ya. jeung ningali beungeut ieu aing karunya ka beungeut ieu beungeut kaser dandana halus honor pangleutik sia nu panggedena sia teh semangat tapi padahal cicilan imah teh kabayar sia semangat teh sia eta alasan ngilujeng aing kamari nyeun kamar mandi sia nya naon ayeuna Ayeuna mah minibar Pak, kahareup kitchen set. sia mah ada gede hulu atuh nya gede awak engko kamari pak tepira hayang toilet duduk geus kuriap nepikeun ka gunting pita peresmian cenah toilet duduk wah heueuh ayeuna nyeun kitchen Kurang gunting pita hayang ku bapak ayah kudu sibuk. heuh piraku toilet atuh sia teh ku bapak aya oh tah hayang di Badung sia teh huntuna Ya, hiburan hayang Hiburan. ganti lagu hayang. Saha tuh, sok. Urang hayang cari pacar lagi dong. Cok. SD12, Oh. bala 5, Kupat 3. ST kelas. eta mah ST atuh kelas. ST 12 teh. Punten Aoang, kamu Centang kan sok centang. Tangga sok mabok ya Wah. mana jadi WC MC. eta nu eta Tukang inilah. mana tukang inilah saya teh Inilah. MC belum MC orang Charlie cari pacar lagi bejakeun gitu aing rek nyanyi cari pacar lagi ya. Charlie Setia Ben aya nama oke kumana MC ya urang artisna gerawan kumana aduh ngeunang ieu Iuh, ieu iya, Pak. mangiju kasoret Esat. deh Hang, ngeunaheun teh bapak ieu teh. Ieu ngeunaheun hiburan teh batur salenang teh nih. Siapa? MC Anang. Hang. MC An. MC An. udah Beli bade nyarios deui. Wah. Moal apa mana MC na? Moal. Loh, sok. Ya, guys. Bayar aja. Taya si Andang nak nyanyi tak si Andang. Lain Tah si Andang. Lain kitu atuh sih. iya teh penyanyi lain bangsa hayam. Tah ieu tah. Mun aing teh bangsat sanyo kakara. Bangsat sawot. Bangsat peuteuy sia.
Ya. Iya, jadi nyaman aja. Gitu. Kita sambut artis kita. Marilah kita sambit. Marilah kita sambut. Inilah dia. Etan. Singeunahun atuh. Anu kok pakai tolan nangka. Anten kotak. Nah, hadirin yang berbahagia, kita sambut artis kita dari Binong. inilah dia Kan saya singeunahun atuh. dari Bandung. Ya. Inilah dia. Anten. Abok. Angga we aya nu teu ngeunahan. Geus we atuh. Wanjan. Abok. Oke. Cintaku padamu tak bisa seperti dulu, yang maunya menang sendiri walau salah tak budi. Kenapa Iman sekedap? Eta mah kana laguna Bapak Jelma Rima-Rima. Roma Irama. Roma Irama. Sonetan. Sonetan. Roma Irama tong dihijikeun Romari atuh jadi Roma Irama. Rima-Rima. Bapak Haji Irama. Jadi gua Eta mah tadi Charlie. Beda deui. nya sia. Salah. Apura. Maunya menang sendiri mah eta mah. Ya, oke. Lagu nanti dengan eta mah. Heeh. Sok. Cintaku padamu tak bisa seperti dulu. Maumu begini, maumu begitu, tak pernah engkau hargai aku. Sayangku padamu tak besar seperti dulu. Tak punya pun tak apa-apa, masih punya di tetangga. Alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih banyak tetangga. Pada sebotol minum. Masih tadinya tuh. Itu lagu apa? Abi dicawang. Repna langsung. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku putuskan saja, ku tak mau hatiku tersisa. Ada air hujan, Rasanya asin. ada air laut, Rasanya asin. ada air susu. Rasaan. Aisyah kunaon, piraku sia teh air susu eueuh rasaan. Wah, Ngajeng eueuh rasaan. keset. Kayak air susu saha nu keset. Susu nu mana cenah di keset? Susu saha nu keset si aing nanya. Eh, Susu saha. Susu saha nu keset? Jawab. Jawab. Orang mas strawberry jeung vanila ya. Ah, siap. kela eta mah geus make nu lain-lain. Ieu mah susu murni. Oh, Susu nu murni tah mah kadaluarsa. Lah kejeng eueuh rasaan. Ya Allah, saya teh lamun make gula kakana amis. Ada air susu, make gula gitu. Apaan laguna ge teh kitu? Ada air susu, rasanya manis. Itu langsung susu untuk mimi. Tahu Itu. tak cek aing oge tahu lain jang urang eta mah. Jang Jang si Mimi. Mimi masuk ke mana karep sih? Eta memang laguna kitu. Eta mana? Oh, ini air susu untuk ohang. mana gitu atuh. Ini liur ah, gua tahu. Bari sia mah tadi ge lieur situ. Mana yang ngalir ke masuk wayangkeun tina Charlie kana
Roma Irama. Roma Irama. Terus Baju baru lebaran. baru alhamdulillah. Eta kana deui kana eta Susu, kana susu. Joshua. 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 Oh, ini. Ala gubaheun. Peda loba. Hah? Ayo. Lanjut, budak teh lanjut. Minum Budak ayo lanjut. Hoyong lagu naon? Lagu naon? Lagu naon? lagu susu cecek budak. Susu terasa naon nih? Laguna anu rada ieu nya, rada Anu jam kekinian. Hayang Jayanti Panci Burut Surya. Burit siapa? Kosipa. Ibu-ibu resmi jual Kosipa we beda nu sok ieu mah. Nyangus teh hakieu Kosipa. Aku berjanji. Pokoknya mah MBK. eta mah lain Kosipa teh. Sarua, cete. Oh sarua. Ya pokoknya ditanggung renteng. Sok. Ya lagunya lagi. Batur geus ngarenghap teh. Wajib ieu kuring rek pamit alhamdulillah nuhun sadaya. Mereka mana sih? Aing merek pamit. Saya teh karek ngong jadi gitu wanci ieu uring rek pamit jual ini tengeusan atuh saya teh. Laguna rek pamit. Eta mah lagu hungkul tong mana tong ini. Yang ini cicing Udah sia tadi keur panas nungguan tempo ieu bari. Teruskan. Resep kene teh. Bapak aing turun Ya, sok. Capain teu? Bawa pan aing si bohang cenah ge. Tonton itu ibu-ibu kuat keprok kita budakna ngagulutuk. Lah. Bawa ada kernyusuan jauh keprok gitu. Ibu, coba teu make pangais jok keprok we. Tapi tenan naon budak mah gampang nyeun deui we. Jayanti kunaon? Kunaon Kunaon? Asia? Kunaon? Terus aman. Nah, teu aman kunaon? Aman lagi. Aman. Aku itu budak kakan indung mah. Lain budak makan itu lah teh. Jadi budak kernyusuan. Lagi nenen. Lain budak kenyusuan, budak kenyusu. Budak kernyusuan. Indungna kernyusuan. Oh budak kernyusu. Oke. Sok. Bisa ganjeng Ibu kada ibu. Nah, sakan ibu. Apa bu? Sok kasihan jalan. Punten. Kade bu, kade. Tuntun. Kade bu. Kerudungna anyar. Kerudungna enggak. Kerudungna anyar. Enggak Pak, jadi. Oh. Hang, Bulan. kerudungna anyar. Hebat. Di mana Mas kerudung, Bu? Di Ciganjeng. Iya mau meni ya pisan, meni terbuka ngomong teh di Cigaceng. Ganjeng. Ciganjeng. Oh, Cigaceng. Di mana Cigaceng teh? Ganjeng. Oh, Ciganjeng. Iya Ciganjeng teh. Ciganjeng.